Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kasihku ku Indung bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Yayum Gening Yayum teh di dieu cik Sumantri bari jung nangtung panonna mencerong ka Yayum atuh Nyi Halilah oge ahdi jeung cicih pada narangtung maralong ka Nyi Lanjang diregdeg Nyi Lanjang lumpat ka dapur bari pokna sanes abdi mah sanes Yayum abdi mah juragan kituna teh lumpat bus ka kamarna sarta anakna anu keur sare dirawu dibawa lumpat kaluar bari ngagero sanes abdi mah sanes Yayum sanes Yayum abdi mah sanes berebat Nyi Lanjang lumpat keluar kanu poek lempeng muru jalan Cijagra bari rawah riwih ngangais anakna anu sare tibra dina aisan indungna. Mana batreci sok buru-buru kadiekeun urang udag ceuk ahdi atuh breng bae Sumantri jeung ahdi ngudag Nyi Lanjang anu kabur malah Nyi Halilah jeung cicih oge nuturkeun marilu ngudag. Yayum antosan Yayum iya Kang Maman teh Yayum antosan sanes abdi mah sanes Yayum ceuk Nyi Lanjang lumpatna kebat tapi najan lumpat oge da lumpat tanagana awewe teu burung ku Sumantri jeung ahdi kasusul karawak ditewak pepeuteyanana kuduaan bari dibatrean Nyi Lanjang teu terejelan bari babadug hayang lesot sedang anakna dedengekan cerik da kapencet jeung ruwaseun ongkoh. Yayum sing emot Yayum ceuk Sumantri juragan abdi mah sanes Yayum juragan abdi mah iti. Yayum Kang Maman moal kapalingan rupa Kang Maman teu kasalahan bener ieu teh Yayum sanes juragan abdi mah sanes Yayum nya keun we ari lain mah da moal dikiki ayo ayeuna mah ka imah deui ceuk ahdi bari nungtun Nyi Lanjang teh kusabab direjengan nya kapaksa Nyi Lanjang merod oge teu burung daekeun indit. Kang Man nah laras eta teh Yayum putrana Ibu Juminah ceuk Nyi Halilah nanya ka salakina Sumantri bari lempang parendeng. Muhun tateh Yayum teh putrana ibu Kang Maman teu kapalingan rupa ilah tapi ilah nah kira-kirana ilah ku ayana ieu kajadian moal nanaon. Sumantri nanya ka pamajikanana bari ngaharewos bisi kadengeun ku ahdi atawa kuno sajen. Nyi Halilah bari ngarandeg lempangna najan poek tapi panonna melong ka salakina pokna. Kang Man sanaos leres teh Yayum abdi henteu nanaon malih abdi teu kinten bingahna cece kapendak deui teh hawatos ku ibuna anu parantos sasar wae nenaroskeun Yayum. Kang Man sing percanten abdi henteu gaduh praosan sanes salian ti hawatos walau Nyi Halilah. Ilah Yayum teh popotongan Kang Maman. Muhun abdi ge terang yen Yayum teh patilasan Kang Maman. Namung abdi pasrah lillah, abdi teu geuneuk teu maleukmeuk. Abdi teu gaduh emutan nanaon Kang Man. Bilih Kang Maman teu percanten mangga aturi hate abdi bilih belang ceuk Nyi Halilah bari nyakel ti paperekat kana leungeunna Sumantri. Muhun atuh ari kitu mah Kang Maman percanten yen ilah moal nanaon da Kang Maman ge sanes bade nanaon namung hawatos ku ibu anu bihong isuk bihong engke dipundut kuno kagungan. Sadatang-datang ka imah ahdi Nyi Lanjang didiukeun dina kursi tapi henteu daekeun kalah ka terus diuk emok dihandap bari rawah riwih ngeukebeuk anakna. Duh juragan sing hawatos abdi sanes Yayum sanes juragan. Nya keun we ari Yayum mah ayeuna ieu nginum heula cai tiis ambe teu capek bieu tas lumpat bari song citiis teh disodorkeun ka Nyi Lanjang ku ahdi. Sumantri jeung Nyi Halilah katut cicih teu kira-kira baheureudeunnana itu ieu papelong-pelong bangun aya nu dipikiran jeung hayang nyaho jucungna.
Sabot kitu cicih pamajikan anak Ahdi leos ka dapur maksudna rek naher deui cai da nu tadi mah bahe gelasna pareupus. Barang nepi ka dapur dina deket kompor aya kertas ngagoler terus dicokot barang diilikan. Sing horeng nya bahe keterangan lanjangna teh anu ngaranna Nyi Raden Yayum. Cicih ngagero ti dapur. Kang Ahdi, ka dieu geura ieu naon? Ahdi muruk ka dapur bari nanya. Aya naon ci? Sakieu keur ribut teh. Song surat keterangan teh diasongkeun ku cicih ka Ahdi nu jadi salakina brai dibuka. Gebeg bae Ahdi ngagebeg bari ngareret ka pamajikanana sarta pokna. Yayum, Yayum, nya geuning Raden Yayum anu keur diteangan ku Maman tea, ceuk Ahdi nyarita sorangan sarta leos ka jero imah deui. Di tengah imah nyelanjang bari diuk andeprok dina samak inghak-inghakan cerik letik bari mengpenan beungeutna ku pangais sedang anakna masih keneh kokoceakan teterajelan tapi tetap ditatangkep ku indungna. Nyai keun we ari Nyai lain Yayu mah ngan bapa rek nanyakeun saha ngaran Nyai nu sanyana ceuk Ahdi bari ngadeuketan nyelanjangna. Duh juragan mugi sing hawatos wae ka abdi. Abdi bade wangsul ka Cipamokolan. Abdi sanes Yayum. Sanes abdi mah juragan. Ke lanan. Ari Nyai terang ieu potret saha dina keterangan. Ceuk Ahdi bari nembongkeun keterangan anu aya potretna Neng Yayum anu keur diteangan teh aku Maman. Barang ret kana keterangan jeung potretna nyelanjang terus capacipi kana gembolanana anu tadi dibawa basa datang ka imah Ahdi. Kawasna mah neangan keterangan anak tapi leungit da buktina manehna ngan ukur semet ngahulang. Bari nempo bae kana potret anu ditembongkeun ku Ahdi. Nyilanjang sanggeus nempo keterangan aya dina leungeun Ahdi bari tungkul terus gigideg meureun mun ku carita mah hartina teh teu terang. Ieu potret saha Nyai? Duh ka, walau Nyilanjang pondok heureut. Nah, duka sagala geuning meuni sarupa pisan sareng Nyai. Tuh geuning dina keteranganna ge disebutkeun urang Cipamokolan ngaran Nyi Raden Yayum gandarana. Meureunan gandarana teh ceroge Nyai nya. Duh ka, da abdi mah sanes Yayum walau Nyilanjang. Nya keun wae ari kitu mah nganta bapa budak teh Raden gandarana ayeuna teh geus maot. Malah anu mulasarana oge ieu Maman. Ceuk Ahdi bari ngareret ka Somantri jeung Nyi Halilah. Barang Nyilanjang ngadenge yen Raden gandarana maot teh ngan cerit bae ngajerit bari cerik sarta pokna. Haleres kitu bapak budak teh maot. Nah haleres kitu bapak budak teh maot. Di mana maotna sareng ceuk Nyilanjang teu kebat nyaritana kaburu endog ti corona. Tah jadi jelas ayeuna mah ieu Nyai teh sidik lain Nyi Iti tapi benar-benar Neng Yayum putrana Ibu Raden Juminah nya ceuk Ahdi. Nyilanjang ungguk minangka jawabanana nu pasti kana pananyana Ahdi. Ce Yayum sawios tong asa-asa tong isin-isin angkan we yen ece teh leres-leres Ce Yayum anu nuju dipilari ku abdi sareng pun lance Kang Maman. Ece tong kagungan emutan naon boh ka Kang Maman boh ka abdi. Moal abdi ayeuna ngurusanan Ibu Juminah upami Kang Maman sareng abdi gaduh emutan awon. Kitu deui abdi ka ece henteu aya emutan awon. Sanaos ceuk Nyi Halilah. Nyilanjang barang ngadenge kana caritaan Nyi Halilah kitu teh ngan segeruk bae cerik bari ngarangkul. Duh juragan atuh abdi teh isin-isin ge ngahaturkeun nuhun kana kasayan juragan anu parantos mulasara ieu bapak budak sareng ngurusanan pun biang ceuk Neng Yayum Nyilanjang teh. Ceuk atos we ayeuna mah tong nganggo nangis sagala anggur si mangga palerkeun heula manah sawios naon-naon mah enjing pageto deui urang dongengkeun. Mung wengi ieu emutan abdi mah ceuk langkung sae ngalih ka abdi di Pangarang ambeh enjing urang teras nepangan ibu di Tagalaga. Somantri jeung Ahdi katut cicih bojona Ahdi nguping caritaanana Nyi Halilah kitu teh
ukur unggek-unggekan bae tandaning panuju kana sagala rupa anu diceritakeun sarta pok somantri nembrong. Yum, Kang Maman teu geuneuk teu malekmek sakumaha anu tadi dicaritakeun ku Ilah. Ngan Kang Maman menta yen nalakon anu katukang-tukang tos we tong diemut-emut sarta ayeuna Kang Maman menta dihampura. Ben Yayum teu nembalan tapi panona melong ka somantri meunang sawatara jongjongan sarta terus pokna. Kang Man, abdi nyuhunkeun dihampura. Hampura Kang Man, dosa abdi. Beri solongkrong Neng Yayum sasalaman atuh geus kitu terus sasalaman jeung Nyi Halilah katut pribumi nyaeta Ahdi jeung Cicih. Sawangsulna Akang malah jeung bojo Akang teu kebat kaburu ditempas ku Nyi Halilah. Sumuhun ce sanaos abdi nembe tepang ayeuna mugi ece ngahapunten bilih aya kalepatan ceuk Nyi Halilah. Tak kitu mah kabeh lubar dosa-dosa teh lubar sotenan cek urang lantaran geus diijabkeun yen silih hampura lain kitu man ceuk Ahdi. Somantri teu kaburu ngajawab da dipihalaan ku Nyi Halilah pokna. Sumuhun ceuk dina perasaan hate abdi atanapi sadayana oge timbul paraosannya ka sasama manusia. Abdi ngaraos bagja sareng kacida bingahna tiasa tepang sareng ece dina waktos kieu margi ku tepangna sareng ece pamundut ibu palai-palai enggal tepang sareng ece baris tina kanan hawatos ku ibu ce ayeuna teu damang wales. Peuting harita keneh Neng Yayum terus dibawa mulang ka pangarang ku somantri jeung bojona Nyi Halilah sarta janji jeung Ahdi katut bojona yen isukan rek milu nganterkeun Neng Yayum ka Tegalaga. Sapeuting Neng Yayum bari marende anakna Komara teh meh teu reupeurem pikiranana ngulayaban terus ras ingat kanu jadi diindungna anu bejana keur gering ripuh. Brai kacipta deui waktu manehna keur kawin jeung somantri breh deui nembongan Raden Gandarana nu jadi ulon-ulon nepi ka ancurna rumah tangga indungna. Ras kadirina pribadi anu rumah sagede dosa bari cari nakdak cerik sarta terus ngusapan anakna anu keur sare tibra. Hatena ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat ceuk gerentes hatena. Duh Gusti, rumaos abdi gede dosa kasadayana. Duh Mami, hapunten dosa abdi mi. Ras deui ka Raden Gandarana bapana budak. Nah nya kitu maot. Ras deui ingat kana kahadeanana Nyi Halilah nu jadi maruna jeung somantri popotonganana. Nuhun Kang Maman. Sareng parantos tiasa ngurus Mami sareng mulah sara bapana. Kituna teh Neng Yayum meuni ulang pikirna baluweng mikiran pasualan-pasualan hirup anu karandapan nepi ka harita. Isuk kirawan Cihanet moyan geus jol Ahdi jeung Cicih bojona maksudna rek nyampur somantri jeung bojona pikeun nganterkeun Neng Yayum teh ka Tegalaga. Sanggeus bareres beral Maryang ke Tegalaga limaan tarumpak keretek di Pangarang. Sajajalan Cicih mah jeung Nyi Halilah recok ngarobrol sedang Neng Yayum anu diukna parendeng jeung Cicih dibawa ngobrol teh ngan saukur ngahaminan bae teu pati berag. Ari somantri ngobrol jeung kusir da diukna parendeng jeung kusir keretek. Kusabab nu indit limaan atuh Ahdi mah kapaksa tumpak beca saurang. Barang tepi ka sisi jalan hareupeun imah Nyi Raden Juminah kasampak amah lanjangna teh keur megat beca beri nyalukan tukang becana. Beca ka Pangarangnya ceuk amah. Mangga Neng. Ih, unang Neng sagala da kuring mah lain Neng. Amah bari baeud embung disebut Neng. Barang amah ngareret kana keretek anu eureun tukangeunana koceak teh ngagorowok. Aduh, geuning juragan. Aden. Neng. Tukang beca moal tulus. Da ieu sumping ka dieu nu rek disusulana ge.
Ya naon biar mah menira ribut gitu, cek Somantri. Aduh juragan, aden enggal, itu ibu walas pisan. Somantri ju turun ti heula dituturkeun ku Nyi Halilah jeung Cicih jeung Neng Yayum. Pasemona mani parucat tapi amah mah teu sidikeun ka Neng Yayum anu harita aya di dinya. Da sangkaanana lain Neng Yayum ngan bae Neng Yayum ngarontok ka amah. Pi amah, kumaha mamih teh? Ceuk Neng Yayum. Aduh, gening neneng teh ieu teh. Walon amah bari ngarontok deui atuh mani pagulung-gulung deukeut lawang. Sot amah dilesotkeun ku Neng Yayum anu geus kacidasonoeunana ka indungna ngan deug-deug wae lumpat ka jero imah. Atuh sararea oge buru-buru nuturkeun Neng Yayum. Mami, ieu abdi mami. Gambrug Neng Yayum ngarontok indungna nu keur ngap-ngapan napasna. Mami, ieu abdi mami. Duh mami, hapunten dosa abdi mami. Aduh mami, abdi dosa. Neng Yayum nyuuh kana suku indungna sedang anakna didiukeun hareupeunana atuh anu araya di dinya. Somantri ahdi jeung bojo-bojona kacida pisan ngahlasna meh sararea pada murubut cipanona tina bakat tingku teu tahan nenjok kalakuan Neng Yayum kitu. Bari cerik tarik lolongseran Neng Yayum ngagugulung suku indungna diciuman terus ngarampak kana baham indungna bari ngok deui dicium bari pok deui menta dihampura dosa. Nyah Nyi Raden Juminah bentak terus rarat-reret ka Somantri jeung sararea ret deui ka Neng Yayum anu keur cerik rawah riwih. Nyeh imut antare pisan sarta pokna. Neneng pageha neneng. Neng, dihampura ku mami. Nya neng. Nyi Raden Juminah panona celeuyeuk layu siga anu rek peureum sedang leungeunna muntang kanu jadi anakna. Neng Yayum, pok deui. Neneng. Dihampura ku mami. Didoakeun neneng sing salamet. Allahu Akbar. Sabada ngareret seuri ka Somantri bareng kecap Allahu Akbar karalak los wae roh Nyi Raden Juminah paturai jeung raga meh teu kanyahoan ngahanjuna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Goak atuh Neng Yayum cerik meh bareng jeung bi amah nu jadi lanjangna sarta nyaruuh ngagugulung Nyi Raden Juminah jeung gegerelengan. Mami, duh ieu mami. Kulantaran ngadenge anu carerik tatangga-tatangga anu dareukeut ka dinya rob bae daratang bari naranyakeun. Barang di bejaan yen Ibu Juminah tilar dunya kabeh pada ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sarta bari garogodeg rareuwaseun. Harita keneh terus layon teh diurus sakumaha mistina kanu maot. Lantaran taya deui dagohaneun atuh bada lohor poe Senen layon Nyi Raden Juminah dikaluwat di kuburan nyengseret demi anu ngawaragadana kabeh kaperluan ditangkes ku Somantri nepi ka beresna. Untungnya euy ceuk ahdi anu harita keur ngariung di imah Somantri di Pangarang basa tas di Tegalaga. Naon untung teh di? Tanya Somantri. Sedang Nyi Halilah jeung Cicih mah melencerong bae ka salakina masing-masing kawas aya nu didagoan carita tuluyna. Untung euy Yayum kaburu meunang pangampura tinu jadi indung walon ahdi bari ngareret ka pamajikanana. Sanggeus reureuh tina capena ahdi jeung Cicih terus balik ka Cijagra sedang Somantri jeung Nyi Halilah terus ka Carai lantaran geus beujeuhna salat asar. 3 bulan titas ditinggalkeun maot ku Nyi Raden Juminah Neng Yayum ngahuyung kung gering nangtung ngalang layung lantaran hatena tetep ngerasa boga dosa kanu jadi indung. Beuki lila beuki seseitan kasuat-suat inget ka indungna anu geus taya di kieuna. Kunaon wae neneng
pada melantengan ngalamun tos wae tong seueur teuing emutan anggur si mugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci tuang ibu sing kengeng rahmat sareng doakeun supaya dihapunten dosana kalayan ditampi iman Islamna ceuk bieu mah bari mangku komara anak Neng Yayum anu harita keur ngadat. Bieu mah geuning kieu karasana ari jelema anu pahatulalis teu weleh dirungrum ku kabingung kasedih teu euy hate perih asa digerihan kieu geuning karasana ari geus teu boga indung ceuk Neng Yayum teu kebat nyaritana lantaran terus ngahulang ngalamun kawas anu jauh paninengan ku Neng Yayum kacipta jeung kagambarkeun keneh dina pikiranana mani asa cikeneh dilalahun ku indungna brai deui kacipta kanyaah jeung kadeudeuh nu jadi indung ari ras kanu jadi anakna anu keur diais ku bieu mah lantaran ngadat srak nyilak kana ganggerong picirikeun teu kaampuh cipanon ngagarendang tuluy murubut turun mapai-mapai pipi ceuk geurentes hatena indung tamat pamiarsa Bandung 4 April 1867 sakitu pamiarsa tina ieu dongeng kasih kuku indung mudah-mudahan dina wengi enjing urang ngaguar terasna tina ieu kasih kuku indung nyaeta neangan anak judulna teh kitu cenah tah pamirsa mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.